Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidi wa habibi rasulillah sayyidina wa syafi'ina wa habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadratil afadhil al-mukarramin, sepuh-sepuh sadayana anu kalintang bibi hormat, wabil khusus pada dzurriyyahna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para kasepuhan, para ajengan anu dada dihapunten tiasa ketiasa disebatkeun atana pinyebatkeun hiji-hijina. Wabil khusus pangarsa pun paman anu kalintang dihormat Abuya Kiai Haji Junaidi Zarkasyih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala manjangkeun yuswana, ngaberkahkeun ilmuna sing janten sababiyah kasalamatan kapekerjaan urang sadayana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu bisi rek balik, bisi era ya, bisi rek balik, bisi era dijurungkeun juk geus peuting itu setengah satu ya. Nah, nurek balik alhamdulillah ya. Bisi aya nurek balik tong era sok we balik ya, da geus pan ngajina mah marhaba geus, muludan geus, ngaji geus, dahar ngos nya kari naon ayeuna, kari ngeusan ai mane, kari ngeusan naon deui atuh nya. Si ieu mah bisa rek balik era gitu kok juga balik ya. Anu hayang ngopi sok nyieun kopi gitu. Eueuh cenah tong amek-amekan ya. Bogan teu mawa atuh. Jadi eueuh nya. Salah sewe. Jadi ieu mah mun dahar mah mang cuci mulut. Mun dahar mah cuci mulut gitu. Jadi pemanisna gitu. Mun dahar mah gitu ya. Jadi moal nu aneh-aneh ngaji lagi itu dek nu biasa we. Ieu ngajinanya ieu cuci mulut dengekeun. Nah, dengekeun. Mun dek udud, tapi tong ngobrol dengekeun nya. Mun dek dahar, tapi ulah ngobrol. Jadi kieu anu istimewa dina awak urang teh hate. Istimewa dina awak urang teh hate. Hate teh cek Imam Ghazali mah alam malakut. Hate teh alam malakut. Eueuh batas legana hate. Nah, geus beresnya panjang pokona malam rek diaji mah kitu we geulana. Ngan hate kudu dibungkus ku naon? Ku awak. Jadi awak ieu teh bungkus hate. Tah, di mana jelema hatena hirup, maka awakna kabawa hirup. Lamun hatena modar, awakna kabawa modar. Ai urang cikeus mah ulah pupus teu geunaheun. Modar we urang cikeus. Eta. Nah, katanya tah. Jadi anu cinta teh hate. Anu cinta teh hate lain awak. Ya bener teh. Nah, jadi cinta mah tidak mengenal jauh. Cinta mah tidak mengenal jauh. Cinta mah mengenalnya dekat. Cinta mah tidak mengenal kalah. Cinta mah tidak mengenal menyerah. Gitu. Lamun aya jelema elehan atawa eureun ku jauh berarti teu cinta. Mulai kan rada caang kan? Caang. Ngaji setengah satu mah kudu rada mikir. Sok
mikir. Dan rindu mah bukan seberapa jauh, tapi rindu mah seberapa cinta. Ya bener tuh. Dalamun bogoh mah deket ge sono Kang. Boga ka bogoh tatangga isuk-isuk pangih, berang pangih sore pangih, peuting hayang pangih teh. Hayang. Ya bener tuh. Kan inget orang baheula bobogohan. Kapangi gitu Pak. Sono naon sabab cinta. Bukan seberapa jauh cinta rindu mah, tapi seberapa dalam, seberapa cinta. Itu sanajan deket rindu sabab cinta. Teu bogoh ngareneng dina kasur. Da teu bogoh ayeuna mah da geus 5 anakna lieur Pak. Gitu Pak. Patongong-tongong we. Oh, sugan sayang-sayang. Oh, ai mane patongong-tongong hare-hare. Gitu kadang-kadang lamun deketing dijejak pernah itu. Pernah itu sia, gitu Pak. Har sok mikir. Ieu teh kumaha cinta. Nya. Bener teu? Tah, rada cenghar meunsa. Oh, cenah teh udutna cenah teh. Aduh, aing nya maneh mah. Aing ngomong cinta, tapi teu nyaho cinta teh naon. Aing ngomong rindu teh teu nyaho. Kangen teh teu nyaho gitu. Gitu. Jadi pertanyaanna pan kieu mang kieu. Urang pernah dihujat. Nerangkeun cinta, nerangkeun muludan. Anu ngahujatna nu ngaji gitu. Duh, ngonah we ngomong teh. Ka surga teh meni babari cenah. Meni asal cinta jol ka surga mah ngunah-ngunah teuing. Cek jelema eta. Urang seuri we. Nama ge seuri, da sia mah teu ngarti. Da hese cinta teh tuh. Henteu babari neng cinta teh bohong. Jelema cinta bohong teh. Susah gitu. Urang tepi ka ayeuna diajar tong cinta ka Nabi jauh teuing ieu mah. Cinta ka inung bapa diajar. Ih, hese. Sok maneh pikiranna nyaah ka mak nyaah. Itu nyaah ka bapa nyaah. Lamun emak jeung bapa maneh mere duit gitu Pak. Da lamun minta duit mah amak Pak. Oke, jujur mesti ngahaji oke kok aing ditanya. Sok di dieu. Aya haji sok, aya ajengan sok ngacung jeung aing jujur-jujuran. Bapak maneh minta duit isuk-isuk 1 juta. Tuluy pas sore minta 500.000. Isukna 2 juta. Sia atoh apa ngamak? Ajengan aing nanya tong jelema biasa. Kan gitu meureun. Huntu sia kola-kola teh sok teh buktikeun. Nya lamun dek dinyakeun urang mah lain hartina ngajago pan urang teh lila jadi ajengan teh. Aing teh jadi ajengan teh lila. Matak nyaho penyakit ajengan teh. Da ku aing kalaman. Bisi aya ajengan nu ngajago sok jeung urang tarohan. Tong ka Rasul sia jauh teuing ka Rasul. Ka emak we heula jeung ka bapa. Anu kadenge jeung kadeuleu. Itu pan. Euy surga teh berat sia teh. Surga teh berat. Nya, gitu Pak. Cinta teh neng, jadi lain cinta neng syahwat. Cek Imam Ghazali mah syahwat. Kitu urang teh pinuh ku syahwat. Syahwat mah nu ngeunah keur urang ngaranna syahwat. Ngete. Ngaranna syahwat. Ah, bohong cinta-cinta huntu gitu Pak. Tekniknya kan mah huntu cinta. Panjang nanya lamun dek ngabahas cinta. Ieu mah da urang teh geus nolak, da orang teh atumang jeung urang teh geus loba teuing ngajengan. Nya ajengan Sopiano, wah eta mah pan kaliber internasional. Nya buya nu ngaji teh. Nya nemeh di senior ya. Muallim Hasannya, Kiai Hasan Abdurrahman. Seorang mereka balik, syukur mereka balik. Entong cenah ngeusian aing jeung aing. Abelah gitu. Matak ngajina meh rada teu tunuh kumaha ya kieu.
Terus ieu mang ya kudu ngaji mata kabeh pan bieu diterangkeun yen di antara kewajiban ngaji teh ngaji ilmu tasawuf. Kitu pan eta teh wajib fardu ain. Tah mata jarang jelema anu kamil mukammil. Jarang jelema anu sampurna oge bisa nyampurnakeun. Ku sabab kitu naha di urang nu masantren sok punah pinah. Urang bingung loba ngobrol jeung urang Cigonewah, urang Burujul. Jadi lamun ngaji alat masantren teh kakeresek. Gitu kan? Dikeresek biasana ngajeleng ka Banjar, dek naon? Dek ngaji fikih. Ngan ku urang ditanya, "Ai ngaji tasawuf mana lumpat ka mana?" Jana rempe eta. Biasana ti Banjar bek kawardoy, ngaji naon? Ngaji mantek ukudul Jumat. Itu Pak. Ngan ku urang ditanyakeun ieu ka para nu malah santren, "Mana geus kitu ngaji tasawuf sok lumpat ka mana?" Can ngadenge. Nya gitu jung nyararekan mang lamun ngaji ihya lain ajieun urang eta mah ajieun aja ajengan eta mah ajieun rek modar cenah kitu ngaji ihya teh geus aki-aki maneh kudu nyaho jelema ngaji ihya mah kabongkar kagorenganana komo ajengan matak pada nyarek sia ngaji ihya mah pada nyarek sabab kagorenganana kabongkar atuh aing teu payu ceuk ajengan itu ai kudunya homa panjang padahal ngaji tasawuf teh wajib angeuskeun matak ngaji teh gitu tasawufna aji supaya hate urang bener tulikeun ieu teh celo aing loba fans ya siapnya geus tadi judulna hate teh mang ieu boga dua penasehat. HTT boga dua penasehat. Hiji akal, dua nafsu. Nafsu teh penasehat hate kade. Daraja nama hate. Nafsu nu belah kenca, gampangna akal belah hatuhu. Nafsu umpamana zatna boga pagaweanana kahayang. Disebutna hawa. Aya nafsu, aya hawa. Supaya gampang dihijikeun hawa nafsu, kahayang nafsu. Pahamnya? Nu kadua akal. Akal boga pagawean. Naon pagaweanana? Mikir. Pagawean akal teh mikir. Akal mayoritas nitah kana bener. Nafsu mayoritas nitah karena salah. Tah si akal boga tim sukses, boga. Jadi lain lurah wae nu boga tim sukses teh. Gitu. Lain pejabat wae, akal ge boga tim sukses. Mana tim suksesna? Tim suksesna malaikat. Malaikat teh tim sukses akal. Nafsu sarua boga tim sukses. Mana tim suksesna? Tim suksesna setan. Jadi setan versus malaikat, nafsu versus akal. Gitu. Nafsu mah hayang gadagna, akal mikir gawena. Hate anu mutuskeun. Rajana ya. Umpama ya, orang make ngalamun saeutik supaya kaharti. Urang raja ya, urang raja. Di dieu penasehat urang nu bageur. Malaikat umpamana akal teh di dieu penasehat urang nu edan umpamana nafsu teh anu ngomong wae ka urang anu nganasehatan wae ka urang anu ngingetan wae ka urang teh ieu nu edan ieu nu soleh tara ngomong jempe jempling cici kira-kira urang ngagugu ka mana kanu sabab nu ngomongna mana nu nganasehatan mana? Paham ya? Ya supaya paham ya. Sebab sok aya jelema kieu. Wah, pilaku anak ajengan teu bisa ngaji. Ah, pilaku anak kiai teu soleh. Aya kan gitu? Pilaku putu eyang. Ah, Seueuh urusan jeung putu eyang eueuh. Eueuh urusan jeung anak kiai eueuh.
Sabab madahna bahana sarua jelema. Jadi tinggal nu didengekeunana saha. Sapopoe ieu hudang sare lamun baheula ngopi. Geus ngopi lalajo TV. Beurang ulin sore ngaheureyan awewe. Peuting ngaliwat jeung ngalagu molor. Hudang isuk-isuk ngopi deui. Geus cicing kata lamun baheula. Ganti ayeuna hudang molor ngopi bari ningali SW. Bener? Berang saeutik nempo Instagram. Da kudu gawe, bari gawe. Bari gawe ngadengikeun laguna lagu cinta. Tuluy masalah lah lagu. Istirahat, lalajo YouTube. YouTube datang peuting muntak ngatik-tik TikTok jeung Facebook. Dek molor mikiran awewe, jeung duit. Keur molor ngimpi jeung awewe. Hudang molor nu dipikiran duit jeung kira-kira jelema kitu soleh moal. Anak ajengan. Aing nanya anak ajengan ieu mah soleh moal. Putu eyang ieu mah moal goblok moal sia. Make otak hirup teh atuh. Moal dan nu didengekeunana setan informasina ti setan gitu anu hayangna hawa pancen mang boga akal akan jempe si akalna jem apa antara mikir akal iraha maneh mikir coba bener teu iraha urang mikir coba iraha mikir nanti dahar beres dahar kumaha carana ulin nu ngeunah geus beres ulin nu ngeunah kumaha carana celegeng nu alus pan gitu bener teu pan gitu meureun. Serius aja. Har da bener atuh, da awewe urang ngamek atuh teu alus mah nya. Ceuk nya amek pan? Amek. Geus kitu rada lila meureun bosen kumaha nepi ka pangandaran carana. Gitu kan? Heuh lho ya eta nu dipikir teh iraha mikiran maca Quran, iraha mikiran salat, iraha mikir. Jadi si akal teh jempe teu ngabejaan. Dina datang ngabejaan ge samulud sakali ai maneh. Atuh ari ieu unggal detik, ari ieu samulud. Leh atuh da. Jadi si raja teh ka dieu we, ka nafsu tuluy. Da ieu nu teu eureuh. Da ieu mah tara ngo. Coba kieu. Jelema dek dahar moal dahareunana eueuh. Dahareunana eueuh dek dahar moal. Pikiranna eueuh mikir moal dek mikir akhirat kumaha da pikiranna ge eueuh dan ngaji natara ngadenge hadis natara kitu ngarti Quran ge henteu dek mikir naon aing maneh jadi ku ajengan dititah mikir da butek atuh da aing mikir naon coba nya bener teu da ilmuna tuh caang eta alam dunia teh caang. Oh, gitu. Tah kakara kowe ayeuna mah. Itu. Bener deh. Tak ngaji mah ka aing mah pinter ya. Bisi maneh lieur ka aing ngaji mah. Gitu. Urang mah pinter. Jadi maneh cerdas lamun ngaji kanu cerdas. Beda lamun maneh ngaji kanu bodoh, maneh bodoh. Pahamnya? Gitu. Maksudnya lain gumede ieu mah heureuy aing maneh nya. Ngarah teh tunu eta ngarah teh mahal itu ngaji itu tara dikaluarkeun di batur mah tara itu ieu mah dicikeus khusus ieu jadi tong reuas ieu mah cenah putu ajengan kitu ngaji mah anger teu bisa mikir putu eyang ge anger teu ngaji mah teu bisa mikir da bahan mikirna geus nya tulikeun cicing tong wara tunuh ieu teh kumaha ye supaya aya tanagaan gitu supaya aya semangat si akal teh ye supaya semangat si nafsu ge sarua bijil we cek Imam Ghazali mah aya ba'is teh pembangkit atawa pendorong aya ba'isuddin pendorong nu bangsa agama aya ba'isul hawa pendorong nu bangsa hawa nafsu
Gitu. Tages gitu mah kumaha kekuatan pendorong. Di mana pendorong hawa nafsu lebih kuat, maka pendorong agama eleh. Di mana pendorong agama lebih kuat, maka pendorong hawa nafsu eleh. Tempoe ba'isna. Gitu. Heup, tong ora kana akhirat jauh teuing. Urusan dunia we heula. Akhirat mah berat teuing. Ya, tah. Mikir ieu jelema teh. Akalna teh otakna teh mikir. Aing teh hirup teh kudu udud. Aing teh hirup teh kudu kawin. Kata aing teh hirup teh kudu aing hirup teh boga budak. Kata budak aing teh sakola oh banyak, mikir kan? Piraku aing teh boga duit. Tah, mulai mikir tah. Nyaan mikir nanti. Aing moal payu gitu lamun urang teu boga duit. Pamajikan aing di paraba naon gitu pan. Ke anak aing kumat, mikir kan? Jalan dia pikiranana jalan. Cek nafsu teh sare we sare. Cek nafsu, cek itu nafsu teh. Sia capek kudu dagang geus molor. Yang kudu gawe segala rupa. Kumaha cek akal lamun aing molor wae aing moal boga duit pan aing teh hayang udud aing teh. Geus kidewe molor mah. Tuh, tinggalkeun sare jadi usaha. Akalna jalan kan? Nah, gitu teh akalna jalan teh gitu. Cek nafsu teh cek nafsu ye. Datang cek nafsu Islam ke jeung kudu nabung segala. Beakeun duit teh beakeun. Isuk mapan gawe deui. Kumaha cek akal? Teu bisa kitu. Teu bisa kitu dah. Pan kita urang teh murid. Aya lebaran, teh aya gering, teh aya budak asup sakola. Teu bisa. Nabung we nabung. Nah, jalan akal teh. Mata tong orang ngomongkeun akhirat ceu Kang. Ngomongkeun dunia di mana akalna teh jalan, cilaka dunia. Lamun akalna teh jalan. Contohna kieu, jelema gajihan, gawe ieu saminggu sakali. Gajihanana saminggu sakali. Contoh gajihanana 1 juta. Saminggu sekali, waing beakeun lah. Poya-poya naon jeung barudak. Kumaha isukan lieur. Keur meakeun sia seserian, geus beak mah pan lieur meureun. Kudu nungguan deui sami. Tuh, lamun teu mikir. Kakarak naon teh? Kakarak urusan Gok jeung pamajikan teh pika sebeleun. Goblok pamajikan aing. Geus ku aing caikeun we. Umpamana heuh sia sapoe seserian. Da sabulan meleneng atuh. Kumaha aing ieu? Dek balik deui aing era ngalamar ka batur aing teu payu gitu kan. Tapi hayang mah gitu. Teh gara-gara hirupna teu make otak. Can akhirat encan itu karek ngomongkeun dunia. Matak di mana jelema otakna jongkok, dunyana rangsak. Matak tong disimpen dina tuur otak teh mang. Simpen di luhur. Naha otak disimpen di luhur? Sabab otak teh mulia, akal teh mulia. Ku Allah disimpenna dina sirah, menjadi dina tuur. Apa tara mikir kadinya? Jangan pernah mikir, nah hanya hulu otak berdina hulu menjadi dina tuur. Saya pernah mikir kan iya? Saya pernah. Padahal bisa kan Allah tuh nyen otak dina tuur. Bisa. Tapi berdisimpan dina si saking mulia. Nah, beres dah. Ayeuna taikeun kana agama, ya, mikir teh karena boga bahan teh. Aya qala Allah taala, aya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasarna di awalna iman, percaya ke Allah, percaya ka Kangjeng Nabi. Ngaji we tentang Allah teh kumaha, Nabi teh kumaha. Kuatah pendorong agama teh. Apaan cek Nabi ge jelema nu diuk dina majelis ilmu teh. Ganyaranana dadi imah diuk di masjid diuk, di sisi jalan diuk, itu di pengajian diuk, dina mobil diuk, itu dina tempat ngadoa wiridan oge di aing bodoh-bodoh teh atuh pinah we diukna. Kan make otak teh mulai make otak teh otakna jalan naon alasanana pan di masjid mah teu bisa udud ceuk saha ai maneh di masjid teu bisa udud ceuk saha pan tadi dicek aing sok udud sok udud bisi udud jadi alasan eureun ngaji
naon deui cenah mang da di pengajian mah teu diberedahar ceuk saha ieu mah. Lamun maneh teu percaya datang ka Cibogo ku aing dibere nyatu dah. Nu ngaji di aing mah dibere da naon alasanna cenah mang da cenah ngaji wae mah hese meunang pamajikan ceuk saha. Maneh mikir anu pamajikanna 3 4 teh ajengan teh. Cenah arti wae mah. Lah jarang jelema pengusaha pamajikan 4 jarang kan. Nya aya ngan jarang lolobana mah nu 2 nu 3 nu 4 teh aja. Sok pikir ku maneh. Naon rugina kitu lamun soleh? Nya. Naon rugina? Jaba di dunia bahagia, jaba datang ke akhirat kakara diuk teh. Teh karek diuk unggul mang. Kakara diuk. Naik akhirnya pikiran teh. Tang cenah pan kudu sedekah. Nah, riweuh-riweuh teuing. Da sedekah mah babari. Babari mah orang nanya ka maneh. Ya sararea. Sok mere duit ke pamajikan tara? Ah, sok. Sabaraha kali? Oh, teu kahitung. Sabaraha miliar? Teu kahitung. Teu kahitung dan nu beunghar mah ye nu beunghar pamajikan hayang Fortuner dipangbelikeun. Nu beunghar mah ulang tahun meuli Pajero. Anu kapan urang mah kokoro teh mang meulikeun teh lieu. Da lamun beunghar mah pasti dipang iridho ikhlas lillahi. Aing nanya ka masjid sabaraha sabaraha. Kana muludan? Kan eta teh perlu pendorong mah. Perlu pendorong. Lain hatina salah mere duit ka pamajikan lain. Lain hatina salah ngajajanan pamajikan lain. Tapi nu leuwih tina kewajiban cantang tuh jadi ganja. Lamun di dia aya nu ngomong pan meunang can pan wajib mangan apakahan pamajikan pan aya kadar belegug wajib. Aya aturan teh wajib teh sangeunahna. Sika salat lohor teh wajib. Pan wajib teh ngan 4 rakaat teh bisa 20 rakaat ieu mah. Nya da abdi mah urang Cigeus cenah getol bade 8 rakaat teh bisa aya. Da aya aturan. Kitu ngaji teh. Jadi apakah nu wajib ka pamajikan teh nu mana? Gitu maksud urang mah. Ya bener teh. Teng tah. Lebar atuh sih pasti lebar aya mah bujung-bujung nu beunghar, nu kokoro ge lebar sia. Kieu maksud urang mah, nu beunghar teh duitna ratusan juta, dikaluarkeun 1 juta, hese. Padahal sesana loba keneh, gitu kan? Nu kokoro mah komo duit dengan 100.000 kudu ngaluarkeun 20. Leuwih lieur pan. Leuwih lieur. Da sesana kan 80. Jadi bujeng nu susah aya nu beunghar ge hese. Naon sababna? Ba'isuddina pendorong agama na kurang kuat. Ditanya enak ke orang ya. Tanya ke orang, umpama ieu mangalamun heuh. Mang, orang minta duit 1 juta. Cok dirinya teh, eueuh isukan ka imah ku aing digantian 100 juta. Aing nanya, semangat teh. Aing nanya jujur ieu. Tong ngomongkeun pangeran sejauh ting urang we. Urang enak minta duit, teu nginjem ieu mah minta duit 1 juta. Isukan maneh ka Cibogo ku aing dibere 100 juta. Sia sumanget teh. Aing ka aing percaya ka pangeran teh. Tah, kan lieur kan? Teng eta teh latihan, mang teu bisa teu latihan. Masih ngajengan 7 tahun ya anger. Masih ngaji ngaprak pesantren, teu latihan bab eta mah teu nepi. Da teu diajar bab eta mah diajar. Na maca ungkul jeung ngalogat. Ungkul lagu prak mah teu diajar. Kumapokna teh batur nu kudu bager ka aing mah. Aing mah teu kudu. Da aing mah geus bisa ngaji ajengan gecul sateuneun kitu. Ngarti teh. Nya ditaekeun kalinya mah beratnya. Berat tapi dieceskeun mah ngarti. Kumaha cenah ajengan bisa kitu. Sing nyaho ka Allah, sing yakin ka Allah. Aji tauhidna, tong tadi dinya perlu ngaji tauhid supaya keimanan urang kuat. Geus kuat mah iman bojeng 1 juta, 1 miliar aing boga ku aing dipikeun. Asal boga. Macana meuni kitu, surga, Bro. Surga aja. Sia teh eueuh ganyaranana surga teh eueuh badan, eueuh bandingan atuh. Mane hayang awewe geulis, komo urang Cigonewah merudet gitu kan. Rudet.
Saya kawin ke orang Cigonewa ngalamar, mas kawinnya 2 juta diusir sih. Bener sih, komo gelis anak pengusaha minimal siapa Jero, itu kan emas 50 gram, teh yang awewe dunia anu rudet. Orang lain nyahina awewe tapi akal sehat anu jalan. Kumaha rudet teh jam 11 ditelepon. Bener? Sok lamun maneh peucing teh di mana A? Iraha uwi. Tuh sareri ya. Setengah 12 kirining deui pan hapet. A geura uwi. Setengah 1 kumaha bahasana? Tong mantau bisa kalian. Gitu kan? Harai mana pan kitu meureun lolobana mah. Nya. Lolobana mah kitu. Teu nuding urang mah ngan loloba. Datang lebaran kumaha sia? Baju alus. Geus baju alus teh ieu cenah mertua, ieu tatangga. Terus kumaha deui? Minangkana mah lebaran deh, can kami toha. Terus kumaha? Ulah poho panganaran. Gitu kan? Kadang-kadang beres salat Id langsung belenyeng ka panganan. Sabaraha anggaranana? Padahal teh lumayan. Lamun teu ini teh pan 3 minggu tadi jamadudna teh. Pamajikan geus teu bogoh ayeuna mah. Ayeuna mah geus teh nyaah teh kan neng. Oh anjir rudet kan. Ari sia rudet. Eta teh awewe dunia. Mana teh mikir atuh ka mana wae teh. Iya bidadari, anjir bidadari ngeunas ya luar biasa. Bidadari mah cek ulama lain cek urang sering buya sepuh ngadawuhkeun panggote-gotena ahli surga. Bidadari teh 70 kali 70. 7 kali 7 48 tambah 0 2 berarti 70 kali 70 sabaraha? 4.800. Cek buya sepuh mah kitu. 4.800 kalikeun ku maneh 70. Terus mangka 7. Eta teh ahli surga panggotena. Kieu lah bisi maneh lebar hitung we lamun sahiji bidadari mas kawina 50 juta. Bisa hitung. Hiji kali 1.000 sabaraha? 50 juta kali 1.000? 5 miliar bener teh? 50 miliar aing teh nyawa lieur lah. Oke hitung. Helanan, ieu mah ngarah urang sadar, ngarah terlebar ngaluarkeun duit sedekah. Eta teh karak bidadarina unggul sia teh can daharna, can permadanina, can gedongna, can wah rupa-rupa. Maneh aya ka surga hayang aya kopet dikukut. Kumaha eta aing teu ngarti. Aing maneh mah kawin hayang jeung negolis, aing mas kawin mau ngaluar. Pan eta teh gelo ka bina-bina teh. Ku ente teangan jelema kasep pinter hayang kawin awewe na aya tuluy ke ngomongna mong aing mahal teuing mas kawin mong aing hayang nu murah lalaki edan lalaki cageut pan jelema goblok kawin hayang ngaluarkeun mas kawin mong tah sia teh kitu dibisakeun ka surga hayang ngaluarkeun mas kawin mong teh gelo sararea teh nya ngerti kan. Tak itu ngaji teh, teng mikir ngaji teh. Oh iya teh hawa nafsu. Oh iya teh agama. Oh kuduna ki. Pancen mah ngabdi teh jelema hayang ieu Allah mah nya. Mane hayang awewe kawin. Hayang awewe mah. Bujeng sia hiji ku pangeran dimeunangkeun opat. Cenah mah da abdi teh cenah hayang ulin, jig sia ulin ka ditu ka Mekah. Jig. Umroh ka ditu. Ka Baitul Maqdis ya ka ditu ulin. Umroh kali itu. Cenah mang jauh teh tah wali loba pamijahan man cik ulin. Hayang ulin. Cenah mang da abdi teh hayang dahar. Sanu nyarek dahar sia. Jig dahar dahar. Ngan ulah menang maling meureun. Nya hayang naon deui? Hayang naon? Ulin meunang. Dahar meunang. Ari cenah mang da urang teh hayang judi. Montong aing mah judi mah. Nah make ulah matak cilaka. Ulah teh matak cilaka. Siga maneh noel bujurana ulah sia. Ditengeulan maneh ke. Ditengeulan atawa maneh ngampih ka imah rana teu meunang. Can di akadan mah. Ke maneh ditawa ku hansip. Itu Bang, rudet Bang.
teu kuat-kuat dengan porana mah kawin lamar. Itu maksud naon ulah ku pangeran. Nu dicari ku pangeran teh matak urang cilaka, matak ulah. Oh pikiran, bisi kebalik pikiran, naik bet ulah nipu, matak cilaka iman. Gitu, naik bet ulah ngagogoreng batur, matak cilaka. Naik bet ulah mau, matak cilaka. Nu dicari ku pangeran teh kabeh teh matak cilaka, matak ulah. Naon hese namanya hirup teh bahagia, senang, ngeunah. Tuluy maut jadi ahli surga. Naon salahna coba? Oh kita panjang ngaji teh tasawuf teh panjang long dina kahirupan, dina sapopoe, dina sagala rupa. Atur deui lamun ibadah awak urang fikihna, zakatna, salatna, susucina, gitu kan? Naik dina bab keyakinan, bab nabi, bab Gusti Allah. Kabeh diaji. Asup deui kana kahirupan, gitu kan? Asup deui kana bab hate tasawuf terus deui. Kitu ngaji teh matak teu eureun ngaji. Da loba PR dina hirup. Paham we ngaji teh bray we caang alam dunia teh. Gitu. Ngarti oh mujuhna tuh si eta teh soleh ge da sapopoena tara ngadengikeun perkara-perkara anu bener. Mujuna si eta teu ecrog ge da sapopoena jeung perkara anu teu ecrog. Panjang ceuknya ara rajinya oba di ditu ajengan di cikeus teh. Baheula mah aya pangarasa Abu Yayat nya. Ayeuna mah aya putrana Mang Mahmud nya. Haji ka Mang Mahmud. Abu Ya Edi tah nya. Bu Ya Edi teh teh babaturan masantren gitu. Dasarua ilmu mah pintar Buya Edi aya maneh. Ilmu mah pintar Buya Anom jeung urang ge ngaji mah. Tadi Buya Anom apa? Pintar ngajina. Buya Edi pintar ngajina. Ngan ku pangeran teh teu dibere bisaeun ngomong sakitu. Ngari teu. Jadi siga bodoh. Ngari teu. Aya urang mah ngacapruk panjeleumana. Jadi siga pintar. Kitu bedana teh eta. Ngari teu. Emang besok nampak luar gitu. Oh jadi ngomonglah hade sok. Si teh manepi ilmu mah gitu. Ulama Buya Anom teh nya segala diaji, ngajian ka mencur gitu. An itu mah bangsa-bangsanya itu mah. Lamun ente hayang ka akhirat ya jadi wali. Buya Anom ngajina. Amun maneh ngajina hayang rada-rada cungceng, rada merdeka. Ngaji bogo Cibogo mah bebas lah, udut pek, siang masyawe, ngopi pek gitu. Nanya, pokoknya mah intinya motong eureun ngaji nya itu. Mun hayang ka Cibogo malam Rebo ce, malam Rebo. Ngeunaheun ngaji ka Cibogo mah urang keur nyieun tempat nanti doakeun nya. Jadi keur maculan di luhur, ke kurang di Jukutaan ke di Lampuan. Jadi ngajina siga di taman. Jadi teu kudu jauh-jauh ka Pangandaran sa Cibogo we mawa dahareun ti imah mawa ampar dahar bari ngadengikeun ngaji tah lalaki nu tukang ngopi mau kopi sia ti imah atuh ulah ngariweuhkeun aing gitu mah gitu di ditu ngampar ngopi ke urang nyeun taman di luhur tah apalagi ngaji jadi jelema teh sigana mah resep di taman ngaji teh di masjid mah rada hareudang pan gitu agitunya sararenya hampura ieu mah nada ngalaksanakeun piwarangan pun paman we sepuhnya mudah-mudahan sing berkah.